Aceng, aduh, assalamualaikum. Kumaha ya? Sarehat geus lila petepung jeung si CS kami ya. Kamari aya seeutik kesibukanna biasa jang neangan beas ceng jeung endog, da pamajikan jeung anak kudu nyatu beda jeung urang. Oh, ceng saacana urang teh rek minta hampurannya ka netizen nyenyo anu loba komen. Aya anu merasa tersinggung mungkin ku ucapan urang, ceng, dengan kata-kata kasar urang. Jadi diklarifikasi itu teh bahasa teh lain dibuat-buat bapak ibu memang gitu orang mah ya intinya orang mah geus ngomong ti lahir lah gitu, bukan untuk menghina atau apalah, memang bibir rakyat geus jadikeun lalap gitu merentengna. Nah lanjut karena konten hari ieu urang keur di mana ya cik ayeuna urang keur di Kawali ceng ya. Urang menang info kamari aya Sun Morian gitu ya, terusum ya ayeuna Sun Mori ceng di pandemi ieu ge ngarekomenkeun tempat dahar ceng. Tempat daharna ngaranna Abas gitu apa sahala orang masih kurang paham, kayak orang ditinggali di situ. Cenah mah dahareunana mantap cewek. Walaupun tempatnya sedikit sederhana lah, cukup nu penting mah kurangnya nyoceng. Oh tong poho di like, komen jeung subscribe nya. Ayo ayeuna mah urang dahar heula ka ditu. Ieu urang geus nepi ka Wali ya. Aduh. Motoran isuk-isuk. Panon mata rada ieu. Ya, lanjut ceng ka ditu. Tah ceng jadi engke patokanana lamun marane geus di Kawali ya. Teangan Masjid Agung Kawali ayalah di sisi jalan jalur lintas provinsi. Tah engke mane asup jalan itu tuh ceng tempo tuh. Astana Gede Ciakar tuh tinggal itu. Asup we kadinya heuh. Lurus kelah geus dirinya mah tanyakeun we geus di jalur eta mah. Rumah makan Pak Haji Abbas paling mana? Pada nyaho. Warung nasi Pak Haji Abbas. Tempatnya mah sederhana ya, bener di kampung-kampung kieu. Malah di hareupeunna ge aya deui nya nya. Aya tempat dahar tapi da ieu nu geus terkenal teh nu geus di dieu Nu legendna cenah mah di dieu teh geus puluhan tahun jo dagang teh. ya masakanna teh jadi otentik gitu, Juara lah ya pokoknya. juara pokoknya teh nanti urang cobaan kayak kumaha masakanana. Terus iya suasanana di lembur-lembur cing jo. Panyawahan lah gitulah. Sawah, hareupeun teh sawah, terus sejuknya. Sejuk pisan. Sejuk. Di mana ceng nu ka dieu teh ceng? Oh, udah datang kana mobil heuh. Nah, ini motor. Nah, ceng urang geus tepi dapurna ya. Jadi cara nama parasmanahan mawaan sorangan. Kan kejona diakeul urang tinggal ini. Ada reuwas aing ceng. Ayo tempo we ke maneh pakanya reuwasna kunaon. Hayu urang dahar heula. Tah ceng jadi di demang hijau ge tingali sangguna teh usuluh keneh make seeng. Jadi ngeunah diakeul lah. Hepanya daripada ayeuna ku Mexico macam geus teh enak. Tuh haraneut ini aduh. Nah ceng jadi di dia mah anu unggulanana teh si hayamna hayam kampung di gule ya mah di kari bumbu kari kuah gitu ceng. Jeung cengekna ceng tuh jeung gagang na cengek meledak. Ayo nu ieu na. Oh, tuh ceng di dia dengan aya mun tina papaisan aya pais berenyit, aya pais hayam, aya pais supa, pais lauk ya aya, ieu pais naon Bu? Asin ya?
Sayang sabarahan sayang iya tapi ya dua. Pokoknya mah pais-paisan mah komplit jadi ya mah. Tuh, 32 yang tah. Ningali. di Bandung. Ieu teh tadi bala-balana ge ieu tuh anyar pisan nih haneut pisan ieu teh. Juara apa kemarin? Dah rela pokoknya dah rela nama dah rela. Dari makan rela sayang ambil. Ayeuna urang Makan rela. Oh si bapak lagi ngasupan kerupuk bari dahar heula. sangguna ge diakel ditimbalkeun kieu. Piring mana nu itu? Itu piring sayang. Sanguna berarti mawanu ieu sami sangunya. Oh iya. Iya, oke sayang. Nah, Ini sayang. sangu. Hari itu digoreng deh itu. Yang enggak sayang. Oh enggak iya mah. Pais lauk anu mana bu? Oh, udah nih karena kau orang Di Jair ya? Ini Jair? ini Ini Jair. film. Oh ya hari Ini bes ayam. Sanguna ge hangat. Sayang. Ini sayang. Sayang iya tuh aja pais film. Bala-bala we sepupunya nu Mau juara gitu. aneut. Cengekna anu ngabledak. Cengekna ge ngabledak. Cengek teh eta keur mahal, Ceng. Iya pinuhnya. Ieu mah Masih suur. hayamna. Cina ieu nu juarana teh hayamna ya. Tah, pinuh wae nya. Si sayang teh. Sayang mana? Nah, jam sarabu kan teh. Iya mah nonstop 24 jam. Oh, non-stop ceng 24 jam kecuali bulan puasa nya. Bulan puasa mah eueuh dagang-dagang. Jadi hitung-hitung munggahan ayeuna dahar sinikmat loyo ka dieu. Aya waktu seberapa poe deui nya? Puasa tanggal 13 nya. Aya kena waktu ceng. Jadi sok sini sareuleuh dahar di dieu dan bulan puasa mah di dieu mah saringat tutup. Bisa neangan anu rada racing ka kota ka dieu. Sayang ya, sauna hayang nu haneut. Nah. Ya menjadi ceng viral bahasa sayang teh lain. Di dieu anjing mimitina teh ceng si sayang. Alah. Sok kan haneut sauna. Dua yang. Hiji, Satu aja. hiji heula. Tanggal kedua. Dua yang. Mari lihat nu haneut sayang. kurang aja pola sama kurang aja pola bos. Ini ayam. Dua. Bala ceng, bala. Cengek sebenarnya cengek. Kalau sama steung ceng. Inuh ceng asap. Ceng beda hese mah euy. Dokdak. Pais ayam. Geus ceng lah si sebelah teuing dengan kerupukna yang urang dahar. Di sini sayang. Nah, jadi kumaha sayang ya si pesan-pesan yang penonton maraya nyoh cik kumaha. Tompol sayang. Juara pokoknya mah. Yalah, urang dahar lah ini mah. Oh, sacan dahar ke urang nempot tumbukan cengekna ceng. Tukang aya. Itu di burger. Oh dikat. Nah, jadi ceng dahar ge tinggal di urang. Saking pinuhna nu daratang, ieu lain di tempatnya ieu urang. Ieu urang di tukangeunana aya imah kosong, aya imah lain imah kosong sih, aya imah jadi ngilu dahar da di mana deui dahar. Nah, ceng urang dahar ieu jeung naon wae deungeunna ieu. Urang aya pais hayam dada. Anu bumbuna koneng kacida gurih. Terus bala-bala haneut 2 jeung ieu ceng si tumbukan cabe teh cabe mahal ceng garuri asli ceng apa ya bala-balana ceng geledotkeun kana cengek ceng dah ada
Sumpah jeung ngabobodeungeun nah. Urang paling resep di dahareun nu asin ceng. Cengekna asin. Soalnya pas tumbukanna cengek jeung uyah unggul ceng teu makanan naon deui. Juara lah. Tanya si Ah. Minah teh stok manehna. Mun ieu lamun urang ieu daharna jeung pais lauk naonnya eta ngilem. Tilu ieu jeung kari ayam 2 siki. Bala-bala we hiji. Tilu we hiji sambal anu ngabledag teh. Cobaan heuh. Nah, biasana mah euy lauk nilem mah loba cucukan euy ceng. Asli bumbuna meresap nepi ka tulang-tulangna. Loba hangger gitu. Loba cucukan. Cobanya daging ayam banyak. Cocolkeun kanu sambal anu ngabledag. Ngabledag asli ceng. Jadi anu ngaran-ngaran sangu di banyak diakeul lain ku kompor mah rasana teh beda seungit ya. Rada-rada sari-sari amis. Namun ieu hayam karina cenah mah ieu anu juarana teh. Lihat, udah lihat cetik dengan kampung ayam kampung banyak. Tapi duh bumbuna meresap pisan. Mun bala-balana kagaring rada-rada baseuh. Nah. Oh, kerupuk. Nah, ayo dahar teman kerupuk mau doa mau ngeunah. Cocok lah yang maraneh lamun arek dengan dapat dahar beri suasana lemburan. Bisa kan udah datang di mana-mana ti loba ti kabeh kalangan. Bukan nama mobil, bukan nama otot. Bukan nanti 24 jam. Antara lapar jeung tuluh. Ya. Nikmat. Ngadep ceng. Ayeuna teh panas. Nah, ceng. Dareula. Ceng. Kesan-kesan dahar dianya nikmat. Tapal murah apa mahalna, tapi urang ieu cengnya anu jadi pertimbangan urang atau pertanyaan urang teh kunaon sih di Jarugjuk ka dieu padahal anjing di jero kampung ceng ya disebut jauh henteu disebut deukeut henteu pokona jalan galituk tapi teu galituk parah gitu tapi kok di Jarugjuk teh mobil teh ceng mobil ngora mobil enak katingali lah jelema menengah ke atas sungkul udah lah dia teh teuing nya murah panteun mah kayak urang tingali sabar-sabarana terus jang rasa ceng cukup lah jang urang mah standar tapi di atas standar gitu tah henteu standar bawah atau standar pisan teu aya rada luhur lah mun dina peunteun mah ada 80 cek urang mah nah sing sumpah hayamna hipu gurih urang resep keur maletahna resep nu gurih di dieu pas ieu bumbuna pas pisan jeung urang teh nya jang maraneh mah cobaan lah ka dieu lah ka Pak Haji Abbas Jalan Siliwangi tadi teh kawali Jalan Siliwangi geus pada nyaho ceng di mana-mana ge Pak Haji Abbas di mana geus pada nyaho gitu ceng sabareun sayang Masih berapa? sangu 2 hayam karina 2 14.000 pais ayam hiji 18 ikan pais hiji 21 gorengan bala-bala kilo oh ikan pais 2 berarti 25 gorengan kilo 28 gorengan udah terus kerupuk hiji kerupuk paranyang nu koneng 29 tak 28-an jadi kabeh teh urang dahar teh biasa kitu teh 28.000 sayang nya bener sakitueun ya sayang irit lah si gesit mah cengekna alus urang ka bagian goreng bieu kumaha
balikan lagi sayang. Amal-amalan. Balikan lagi sayang. War Itu baru datang. Oh terus tadi aya pete, saya petenya. Nah, betul. Aya pete jadi petenya juara. Tapi orang teh nyobaan da teu kaburu. Baru datang. Si sayang telat sayang. Baru datang ya. Betul guys, sebeh sayang. Saya sebenarnya dua salah padannya. Ya. Duitnya gesek dia deui sayang. Kumaha atuh teh. Ya ya we. 20. Enggak apa-apa 20 juga. Ulah atuh sayang kan usaha karunya. Kan enggak ada resepnya ya. Iya. Gua sama 30-an nih bae atuh sayang. 1000 beb. Nah, ada. Tuh, beb, sayang bebas lah di dia malah. Iya. Jangan ngejar romblo makan dia we. Boleh bebek. Boleh bebek, boleh sayang, boleh mami, boleh papi. Iya. Mana? Iya lain. Bunda. Boleh bunda, boleh andin, ini Mas Al. Mas Aldebaran Mana? ini. Iya, iya langsung. 21 ya. Oke, matur nuhun sayang. Iya. Penghilapnya di komen lagi Instagramnya.